Allahumma kukumage kawasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah qadirun maha kawasa kana sakabeh perkara. Kadang-kadang orang sieun horenganan eueuh nanaon, kadang-kadang orang berani horeng aya nanaon. Allah maha kawasa. Allah maha kawasa. Mata urang ulah sok sieun-sieun. Lamun urang sieun kana sangkaan-sangkaan urang cilaka. Ulah sieun-sieun. Hayu bae urang laksanakeun. Geus jelema anu borangan cicing di sisi mah ternyata ya jelema bangona gagah teh ya kunyana dianggap penjahat, lupa jangan. Begitu lupa naik ka luhur. Begitu naik ka luhur ka handap blok, wah tenang, horenganan kuburan digali. Asup nyarakanya tenang ya aing di dieu. Masyaallah cek kana teh. Tah, di dinya nyana neuleuh ieu mah kuburan. Tuh, kan tadina sieun, besi aya penjahat, besi aya pocong. Ternyata nyana asup ka kuburan. Horenganan isuk aya mayit dek dikubur di dinya. Jadi geus dijieun ti pos sore-sorena. Waduh, bener bae. Begitu nyana keur kieu jol malaikat. Mandra buka. Kaget nyana. Untung nyana masih kena bisa ngajawab, "Bos, saya belum mati, Bos." Cek malaikat, "Kenapa di sini?" Wah, tuh nyana guguran bae hudang. Mantap percaya nyana lamun di kuburan ditanya aing ge katanya cek nyana. Waduh. Wah, lompat nyana. Wah, begitu lompat ke masjid istirahat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Cek kira di masjid masuk kayak pocong. Nu geus sebab pake nyalateun pan di masjid. Diulah bae pocong cek nyana teh. Nah, moal banyak masjid pocong. Bener aya. Set. Yes, ya, sok ngalalagain aing. Sia ini sia ka ditu. Ngalalagain aing momal sieun. Suluk, bener sia. Pocong bener apa lain sih? Suluk. Kajian gogong mah ge babaturan aing ya sia. Ngalalaga aingnya sia. Suluk, bener orangnya sia mah. Langsung gagoler jadi deui. Bantang gagoler teu bisa maca ayat kursi. Maksudnya mah amanar Rasulullah bima unzil. Kunaon eta? Sangkaan awalna ieu pajar penjahat. Begitu nyana ngagoler, beres di dia. Dol, datang nu tadi teh. Baik. Kunaon dia di dieu? Ayo sa. Saha-saha nu tadi aing liwat rumpat teh. Oh, kuku da disangka penjahat. Pugu aing nyalamatkeun diri beusi pocong. Oh, sarua kitu mah orek. Cek nyana teh jadi urang sangkaan jelema bahwa eta penjahat horenganan nyana ge deuk ngamankeun diri. Ulah waka boga sangka-sangka. Mantap tetep tenangkeun ulah sebab engke urang bakal tersiksa ku sangkaan urang sorangan. Tersiksa urang ku sangkaan urang sorangan. Ulah. Biasa bae tenang bae. Ulantaran nyana sangka penjahat padahal saruanya ge keur sieun. Lumpat tungtuna maka kuburan-kuburan paneta. Nah iyalah sangkaan-sangkaan urang anu terjadi ulah pati digugut teh. Pokos jelema boga hutang deuk ditangkap polisi, aya hansip baris bajal polisi. 1 2 1 2 1. Oh, barang. Lumpat. Aya naon ka? Loh, polisi tangkap aing. Cak pamajikan eta mah hansip polisi. Emang jelema boga sangka mah kos kitu bae, kos jelema boga kabogoh. Bogoh jasa kasarwiti urang Cikupa. Masya Allah, eta daun caun nu garing kikian guys, dadah. Padahal daun caun kata tebak angin, dadah. Jelema cinta teh kos kitu. Masya Allah, di hatiku ada kumismu. Tertera di hati.
di hatiku ada bibirmu. Aduh, masya Allah, goblok jasa tekan. Wali makan di hatiku ada Allah. Ini mah bibir dia Allah di hati. Segala kahunung-hunung aya di dia. Itu geus parahnya semening mun ngorake kolot. Parah kada teh. Tah. Jadi lain dikatkeun ibadah edan masih trisno-trisnoan keneh bae. Masya Allah. Nah, iyalah sangkaan-sangkaan urang kudu dilepaskeun abe urang mantep nitih kana keyakinan. Urang lamun ibadah dina sangkaan bae ngaranna syariat. Angel ka Gusti Allah teh masih dipermasalahkeun. Tapi lamun geus yakin harak mantep. Jangan yakin supaya lebih mantap deh ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu perang kalah menang cek Kangjeng Nabi Alkitab sijal nu dipermasalahkeun majalain eleh menangna tetapina urang berdedikasina semangat himatul aliyahna urang ngadirikeun negara Islam ngadirikeun agama Islam semangat eta nu ditingali adapun menang jeung elehna urusan Allah. Alkitab sijal perang itu kalah menang kadang kalah masalah sebab lamun selalu menang bae sungkunan ti Allah urang model dagang untung bae sungkunan ti Allah bere setahun untung setahun dibere merosot kayak untung deui kayak turun deui abeh urang mikir horenganan terletak lain di urang orang tinu maha kawasa abeh kitu urang sehat 10 tahun sebulan diberi gering nu dihitung geringna bae nu sehat teh pernah dihitung sehat 10 tahun teu pernah dihitung gering sebulan geus diomong-omong wae aing gering sebulan masya Allah geus teu ngeudah dahar teu ngeudah nginum datang ka aing diwasupkeun ka rumah sakit diopname sabulan aing nu 10 tahun ku sia teu dihitung-hitung goblok da jelema eta jadi nu teu ngeunahna bae teh nu dihitung teh jelema mah wa kana linsanu ajula emang manusia mah kos kitu kos urang boga pamajikan urang barahan we tah nyana menta tah nyana menta tah keur mah aya 10 tahun nyana menta sakali bete dibere haju bae geus boh weaan salaki pelit salaki pelit jasa salaki pelit cenah 10 tahun kurang di bageran sakali be dipelitan geus ka mana-mana urjanana tah eta awewe teh kos kitu jahanamna awewe Karawang tah eta ge sarua urang be emang eta mah perwatakan urang kuari 10 tahun dibere sehat teh dihitung-hitung sabulan dibere diopnam geus diomong deui beak lagi geus diomong bae aing sabulan di rumah sakit beak 50 juta masyaallah eta diomong deui 10 tahun sehat teu pernah diomong-omong eta lah jelema ajula nah ieu mah dina masalah peperangan instruksi ti Gusti Allah kudu merangan kafirin jeung musyrikin supaya ulaya fitnah satu suara agama teh hiji lillah wala yubadu gairuh ulaya nu diibadahan salian ti Gusti Allah perang ketika perang menang ieu kan aya jarahan gonimah ngaranna jarahan perang teu bisa semau gue teu bisa sakahayang urang tapi aya aturan-aturanan ieulah dek nyaritakeun cara pembagian gonimah baheula kuari malah perang lagi geus henteu tidak perang lagi motif perang lagi lain deui urusan-urusan peperangan lagi geus lain urusan peperangan syara wariba peperangan teh peperangan geus hese dicaritakeun perang kan baheula mah aya medan Hunain Badar Uhud aya medan perang kuari mah perang teh teu nu teu salah ge dibombardir bae budak leutik ini atuh di perangan kumaha
teu kudu diperangan tapi ditembakan bae. Jadi geus membabi buta, geus eueuh aturan adab-adaban. Eueuh adab-adaban gua. Terus bae, lamun urang ningali Rohingya jelema dibeulung, supieun ka kuburan dibeulung, jelema dikampakan, jelema diragaji. Adab luar biasa. Motifna naon? Agama. Ku embung-embungna aya agama Islam di negerinyana, hayang ulah aya Islam di negerinyana. Atuh urang bisa bae sebenarnya di negara urang. Urang ja mayoritas, aya embung aya Hindu di negara urang, bombardir sakicep ujana di negara urang. Lamun urang endek main balas-balasan. Tetapi bangsa Indonesia mah piawai teh kitu. Oh, ieu mah geus takdir ti Gusti Allah, kajeun waya di urang mah amankeun bae lah. Urang mah urang nya namanya anak urang kumaha di Indonesia mah nikmat jasa. Ngeunaan jasa lamun ieu nisbat di luar negeri urang, geus peperangan bae. Teu puguh teu karu urang RRC datang ka dieu haju dijarieunkeun KTP, sementara urang Indonesia bae ge hese deuk nyieun KTP, lamun di negara batur acak-acakan ujianana. Tapi di negara urang biasa-biasa saja. Tenang-tenang saja. Ku bodona urang. Ya ku bodona urang. Iya atuh geus sabaraha ribu naga di negara urang RRC datang ka dieu. Hayu dijarieunkeun KTP dalam rangka engke sagedeung deui dek pemilu supaya butlak. Di antara prediksikan kadinya, tetapi keur lain keur cara kadinya ge atuh dek nanawana negara batur di undangan kadi haju dijieunnan KTP, ari urang sorangan hese nyieun KTP. Tangkap jelemana adili. Kuari bebas dek kumaha tuh. Dek kumaha teu nyerina bangsa Indonesia. Ieu lah meureun di luhur nu mantak kuari keur kacau teh. Urang mangan sakadar ngadengeti maranehanana jarayat leutik urang mah tuh. Di urusan teu naon teu urang mah, tapi di luhur teh keur mujuna kalut teh ieu urusanana. Atuh nyanggakeun sadaya-daya ka urang luhur teh mah tinggal urang mah ngadoa bae, mudah-mudahan urang kabehan dibere salam. Mudah-mudahan negara urang dibere salam. Mudah-mudahan bangsa Indonesia dibere salamet. Sehingga urang aya dina katentrem. Kajeun nyana keur parasini sebab mun urang nyaho urang ge ngahanju-hanju sarua bae. Aya ketimpangan, aya ketimpangan. Nyaritakeun birokrasi na perdagangan, bangsa Indonesia leuk dagang emang teu dipersulit, sangat dipersulit. Tapi investor luar di urang, masya Allah bangun perhitungan-perhitungan. Dan lain-lain sebagainya. Nah iya urusan nyana tama urang mah kan sakadar maca di koran ge undang di pasar. Aya meuli kangkung make koran baca ya etaan. Lumayan we sakitu-gitu lah. Tuh aya di koran. Nah, ieu deuk carita pembagian ghanimah. Ieu eueuh ieu kuari ieu baheula. Di negara urang eueuh. Sanajan ku urang dicarita-caritakeun ge eueuh. Lantaran bentuk nagarana ge geus lain negara Islam. Dina peperanganna ge geus teu nyaho teu nyaho urang urusan ghanimah. Ieu mah baheula perang puguh perangna, puguh medanna, lawanna ge puguh. Panglimana jelas. Prajurit-prajuritna jelas di Islam saha, di kafir saha. Mulai aya waktuna perang teh saha nu menang jeung saha nu eleh jelas. Percis adu kekuatan. Rakyat teu nyaho tentrem eta perang. Kuari mah urang ningali perang Baghdad masyaallah. Terus perang Suriah ya Karim, perang Yaman gitu keneh. Baheula di urang perang zaman Belanda aya medan-medan kapan di mantak aya ngeli. Di daerah Pangelian makan teu meunang diserang ku Belanda. Madak ini wari mulai geus bejaan isuk Sukamantri bakal diserang ku Belanda. Penting instruksi. Ngeli. Tuh ka ditu tuh ka mana ka Kendal. Deukeut ka Kendal. Oh, ngeli ka santri, ngeli sebab daerah ditu teu meunang dijamah. Aman kan di Pangelian. Malah baroga anak di Pangelian.
biasa bae sekolot ge ngomong tah sia mah tah hasil ke ngeli. Masyaallah ngeli ge orang baroga anak. Atuh boro-boro ngeli di urang di Ethiopia bae anu di embargo ku Amerika gede ka hulu anakan bae. Tah mah kos kitu mah tilok pas ini tah mah kos kitu mah asal katoel ces beres. Pagawean kiai pugunya anak. Kuari lawan perang di Indonesia geus obedan. Terus saja orang ningali kuari Baghdad. Terus ningali orang Yaman. Ningali deh atau terus bae mana bae nu kahayangnya anak ajupan kuari mau make radar. Mana di deule di luhur. Mana daerah mana nu dek dibom, mana daerah mana nu dek bom babari kuari. Ya Allah ya Rabb. Ieu urang jadi kos kieu kuari. Ya, jadi canggih-canggih. Kemudian atuh kebablasan. Siat. Lamun urang nyaritakeun urusan dunia sieun bae, tapi ketika kembali ke Allah eueuh kasih. Kumaha kembali ke Allah na? Iya teu daun dipake kasieun jatuh perang ge wayah paeh mah paeh bae. Ndek naon pake kasieun jasana jan teu perang wayah miskin mah miskin bae. Ndek naon pake kasieun atuh perang lantaran jai teh ngalaksanakeun tulisan-tulisan di suluhi qadim baheula di azali. Urang sisienan karugi-rugi urang lantaran selesai Allah ngalaksanakeun tulisan-tulisan kuari mah tinggal prak endek naon nu dipikiran tah lamun urang kembali ka dinya ka tauhid nyurusup ka jero qalbu urang eueuh nu pake kabingung eueuh nu pake kasih hiji Allah kumaha cak Allah ngan ieu dek ngayakinkeunana langsung ka Gusti Allah teh kahalangan ku kahayang-kahayang urang kahalangan ku nafsu-nafsu urang nu mantak ketika urang loba keneh kahayang anu bakal ngahalangan ka diri urang moal tentrem hirupna lantaran beusih teu hasil kahayangna. Tapi lamun dieuweulkeun kahayang-kahayang nama hiji bae kumaha Gusti Allah moal bingung ngan endek kumaha Gusti Allah teh kapan eta teh lain bantrak-bantrakeun boro-boro batur anu teu ngaji urang ge nu ngaji teh endek kumaha Allah teh hese jasa lain hese hese cacak-cacak urang nu ngaji hese atuh komo nu teu ngaji mah jauh belum di mana-mana tuh ya iya sebenarnya aku mah Gusti Allah lah disungut mah bisa bae hate mah lain deui maraka cabang hese tah hayang pas kumaha cek Gusti Allah mantap belajar mantap kurang ngaji gitu supaya belajar sagesa belajar supaya ner-neran ka belajar terus supaya bisa kan lamun geus bisa mah tentrem ieu atuh ya perang-perang bae we henteu atuh teu ngan ngarep-ngarep perang teu gambung-embung perang teu kumaha Gusti Allah bae nu ngatur negara kajen teuing ku urang dihalangan waya acak-acakan mah acak-acakan bae sebab naon sebab tulisanana meureun tahun sekian kudu acak-acakan bae negara kudu rapi antara sanajan loba anu deuk ngahalang-halangan bajingan-bajiganana tapi tulisanana di Lauhul Mahfuz bakal rapi beres atuh beres bae tah lamun urang geus datang ka dinya tentrem atuh nyanggakeun sadaya-daya ku bagus ti Allah bae nu penting pagawean urang naon ieu mah aing ucan karuhan di pikiran Haji keur nih mikiran negara ieu jadi kalut kieu masyaallah ieu kumaha anak incu ieu Haji geus salat embung salat lah mikiran negara wae mah je teh kieu aja tolol eta kieu ai negara di pikiran ai salat henteu tah ieu loba jasa tertipe ki haji kos kitu
Mudah-mudahan tak Kiai Haji gitu dipanjangkan umur ku geus amin bae nyana meureun. Ketika peperangan antara mukminin jeung kafirin kemudian aya dina menang kaya ning model perang Badar anu geus dijelaskeun ti heula tadi walaupun eta kafir nu sakitu lobana mukmin anu sakitu saeutikna dengan bantuan Gusti Allah melalui malaikat Allah mah gampangkeun padahal tanpa malaikat ge tetapi ieu mah sunnatullah kuantitas anu saeutik tapi berkualitas anu luar biasa penuh keyakinan ngalawan kafirin pimpinan Abu Jahal Abu Sufyan anu sakitu lobana tetapi na dimenangkeun ku mukminin na ieu peperangan ieu nu jadi kacamata sehingga aya jarahan-jarahan maka diaturlah jarahan-jarahan tersebut melalui ayat ini. Walamu annama ghanimtum min syai' wallahu a'lamu bimaradi walamu pada nyarahu anjeun kabeh kajahokeun gua anjeun kabeh annama ghanimtum sayyana perkara nu ku anjeun dicokot kalawan paksa melalui peperangan setelah peperangan teh dinya aya harta-harta di antarana kuda-kuda perang di antarana baju-baju perang di antarana perbekalan-perbekalan dengan rampasan-rampasan paksaan maka jarahan aya di tangan mukminin dek loba dek saeutik kumaha cara ngabagina fa anna lillahi khumsahu walirrasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wa anna lillahi maka tetap sanya tetap eta ka Gusti Allah khumsahu ari 1/5 jang Gusti Allah wali rasul jeung kangjeng Rasulullah maksudna jang Gusti Allah teh bagian 1/5 teh penghormatan ka kangjeng Rasul yakni yamuru fihi bimasya Allah marintahkeun melalui 1/5 teh kumaha cek Gusti Allah ka Rasulna hiji khumusahu lillah teh wali Rasul ieu jang kangjeng Rasulullah 1/5 jang kangjeng Rasulullah. Masya Allah pembagiannya seperti gitu. Kemudian nu sajana mana walidil qurba jeung karabat kangjeng Nabi teh khusus min Bani Hasyim Banil Muttalib mana deui 1/5 teh wal yatama jeung para yatim-yatim yakni budak-budak muslimin anu mararawat bapana dalam kaayaan falalakir mana deui wal masakin jeung para miskin-miskin yakni muslimin anu ngabogaan kabutuh bari harta teu boga mana deui wabnis sabil jeung jelema anu ngalaksanakeun perjalanan di perjalanan aya kabutuh bari nyana jauh ti hartana na ieu Gusti Allah diatur tina 1/5 eta geus moal kaharti geus pasti moal kaharti bejak naon jeung kumaha atuh ngajina ge kakara aja perang ge jante moal geus moal cek kula ge moal kula ge teu kaharti cek kula ge teu kaharti geus ieu ngan dibaca bae pokona mantap pelebang ngaji koski mah nundutan ge masalah masalah imam bang ngaji koski mah dipake moal ngarti henteu cak anu belah hareup teh ieu kiai menurutan kula mah geus atuh mimbabi afdal teh mah mimbabi aula ngarenjak we tungtung namanya tuh ieu geus eueuh ieu
dipikih hanya cerita-cerita pikih ayatna ieu dilaksanakeun moal komo di negara urang mah negara geus lain negara syariat tapi ieu bajang koleksi ilmu pembendaharaan di jero hate urang bahwa horeng melalui aturan Al-Qur'anul Karim seperti eta terjadilah kamari urang keur huru-hara ramean kamari toko-toko teh digedoran teh nyaho nu ngagedoranana saha pasar-pasar digedoran komo Cina-Cina mah digedoran reformasi teh kamari teh keur tengah-tengah digedoran Cina-Cina mah nu geus kalalabur ka Singapura nu aya ge terus manehna cindekem di imah masing-masing atawa neangan kasalametan tokona diantepkeun ku nyana digedoran tinggal masyarakat bae nyokotan gadinya nu mawa mie TV kecap caknya ieu adalah jarahan perang di mana perang di mana eta kamari rame oge ulah nu mantak nyaho nama gua keur diuk bae di dieu di hareup jelema manggul TV teh pirang di mana woi cenah ieu mah gonimah gonimah seperti gitulah. Karena lamun diputer ka tukang deui, set masalah gedoran waktu reformasi. Encan kurang diputer ka tukang ketika zaman PKI. Encan kurang diteropong ka tukang ketika urang ngalawan Belanda. Masya Allah kemudian aya Nippon. Urang neuleuh ka tukang kadang-kadang urang senyum sorangan, seuri sorangan seperti eta lah Indonesia. Masyaallah karim. Tokoh masyarakat anu geus membaur jeung masyarakat bakal ngahadang ka Cina-Cina. Tetapi di deketan ku Cina kunaon jadi malik anu tadina berat ka masyarakat jadi berat ka encek. Eta kan dongeng kamari. Di zaman baheula zaman kitu Jepang kitu kene zaman Jepang anu sakitu poharana disebutake Rambosa orang tanpa macaan kitab Rambosa tanpa macaan buku ngadenge ceuli urang ti kolot urang pos ya Rambosa datang kadengena ge serem zaman Nippon mah Rambosa sia nah etalah katukang kurang terus puguh zaman Belanda tilu abad terus kebelah dia dah kamari reformasi Masya Allah karim urang lamun nyaritakeun neuleuh katukang tak eta teh urang terbiasa seperti kos kitu cek Syekh Abdul Qadir jeung Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sabenerna mah lain kos kitu aya nu kudu nama urang sidakep sinuku tunggal merenung timimiti balik kalakuan urang kumaha baheula di Jakarta zaman dagang pinuh ku ngabohong terus urang jadi geng-gengan waktu di Jakarta teh beu aya sabaraha jelema nu dicabok urang kabelah dieuna urang ngosok nutur-nutur tukang cimplong main koprok, main dadu, orang didinya, waduh, kadang-kadang timimiti sit gorenganan ke belah itu nama jadi bandar. Belah dia udah terus nonton golek, kadang-kadang dihandapun panggung, nyolokan bujur sinden. Nah, terus sinden dipaksa dibawa, kayu mah dikekeuweuk. Diasupun ka imah ta sinden teh jaka deuleu geulis masyaallah barang kana leubeurang orang tepos orenganan bujurna ditambahan ku angel sial jeung balik sia ka ditu mantong nah ieu kalakuan-kalakuan seperti eta renungkeun jeung Tuan Syekh senyum sorangan urang apakah mengarah ka surga apakah mengarah ka neraka geus urusan nagara mah teh negara urusan diri urang henteu kumaha kahareup ulah pati di pikiran teuing jancan buah paeh isuk ya urang mah geus pikiran kahareup bae masyaallah ya alhamdulillah boga beas bo aya saton geus aing mah sataun teu kudu meuli beas aing mah cukup jasa buah datang buah henteu umur ka sataun
kurang geus dipasinikeun aing masa tahun ieu alhamdulillah boga titipan di bank deposito aing geus aing mah tenang buah isuk pagi atoge paeh kaharep urang terlalu ajol-ajolan ka tukang henteu pernah dipikiran nu aslina mah renungkeun ka tukang sakumaha tadi ti mimiti balik kaharep stop ulah waka dipikiran lantaran buah hirup henteu per detik ieu urang di mana ieu lah hirup urang nu kuari hirup urang nu kuari ieu nu kuari tah kuari di dieu ieu ge urang kararumpul di dieu buat teuing engke aya nu datangan teu ka imah zuhur iya tuh keur ieu teh apa di jero imah seger ngaji mah ngan kula ngadoa mudah-mudahan Gusti Allah mundek di motan nu karolot bae lah lalu orang-orang anu kolot banyak geus seubeun nya hirup di dunia lah. Wah, itu ngaminan hasud. Teh golimah. Eueuh, urusan batak. Urang maca Al-Qur'an satu huruf dibayar 10. Lamun urang paham satu huruf dibayar 70. Lamun urang datang ka rahasia nu apal balesanana haja Gusti Allah. Datang ka lamun urang diberes sirul asrar rahasia ning rahasia maca Quran teh asa ngobrol jeung Allah geus cak Gusti Allah urusanana teh mah urusan aing sia mah hamba aing kicip sia kicip aing denge sia denge aing geus teh urusan aing tah maca Quran teh kan macam-macam aya nu maca datang ka makharijul hurufna doang dibabagus serta lagam-lagamna zahir aya anu kuari mah di manaan ku urang teh sabisa-bisa urang zahir keneh kuari mana ka jero nah dihayati ku urang makna-makna Al-Qur'anul Karim teh dimimiti dada urang asup ka jero jadi kolbu di kolbu urang dipuatkeun kana fuad dina fuad diasupkeun kana lub sirrul asrar ngaranna tidinya ge masih kene encan sabaraha tetapi ketika urang geus dibukakeun hijab inkishaf tah geus cak Gusti Allah sia mah hamba aing kakasih aing kicip sia kicip aing maca Qur'anna ge tilok tamat nya mah jelema nu geus kitu mah tilok tamat lantaran kaburu blah tilok tamat sugan satahun tamat sabulan teu sebab geus blah kejar-kejaran kudu tamat hizib-hizib geus babur ka belah ditu di hizib-hizib teh ieu mah asal maca langsung asa amprok jeung Allah pan maksudna maca Quran teh mukalamah jeung Allah kuari boga rasa kos kitu atuh teh kudu tamat mentek rata-rata di jero majelis ieu mah tilok tamat maca Qur'anna bolon abeh pajar wali burung tu jauh swalamu kanyahokeun ku aranjeun kabehan annama ghanimtum tulisanana dina Al-Qur'an annama teh eta teh qad asad qas adawat ini sor qas adatin sor ini sor wa bi illa au bi inama tapi horenganan anna huruf taukin mana mausul tapi ditulis tapi dituna dihijikeun ai bagus nama kapan ulah dihijikeun walamu anna ma ghanimtum tetapi ti dituna dihijikeun ulah diroba aslina ti ditu kitu bae ngan ngamaknaanna tetep bae anna ma satuhune barang geus makna ma mausul nah ieu ku bahasa sakalana eta kos kitu panjang dongeng sebab ai biasa nama anging pastine ya ne adawat ini sor min jumlati adatin sawa ma bi illa au binaman hasor nah telemun dina alfiyah mah di mana-mana anak asupan ku emma makafah geus dibacana anna ma tapi ieu mah anna ma dihijikeun nulisna satuhune barang tah urang nyahokeun kos kitu bage saha ieu riwayat kumaha ieu kok bisa jadi kos ieu ngaji kolom tah kos kitu
hese tang ngaji. Cenah kiai keur mangga sekolah teh jadi hese-hese geus mah jamal ngaji. Bagi parah tuh mah. Bagi parah. Geus ieu mah jadi-jadilah bae. Gonimah. Anu menang ngarampas, tina rampasan perang dengan paksa. Nundukan kafirin dengan motif lain harta, tetapi supaya nyana mengucapkan la ilaha illallah. Ketika nyana mengucapkan la ilaha illallah amankan. Ketika nyana henteu mengucapkan la ilaha illallah boluh nyana. Peperangan tersebut menanglah mukmin, hartana jarah. Setelah dijarah rek loba rek saeutik cara ngabagina 1/5 ambil untuk Allah yakni Rasulullah, ambil untuk zawil kurba karabat Kangjeng Bani Hasyim jeung Bani Muthalib, jang yatama, jang masakin, jang ibnis sabil. Ainu opat deui bagianna nu opat wal asdabul arba'ah ala ma kana yaqsimuhum min anna likullin khamsa lakumus wal akhmasul arba'ah al baqiyah lil ghanimin. 1/5 4/5 tersisa jang ghanimin diatur. Imam Syafi'i ngaturna seperti kieu, Imam Malik ngaturna seperti kieu, Imam Hambali seperti kieu, Imam Hanafi seperti kieu, disesuaikeun ijtihadna jeung ucapan Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka panjang carita anana ayalah arba'atul atawa madzahibul arba'ah. Bisa tulah mulai jelema perang, kemudian dalam peperangan anak jelema teh bisa ngabunuh kafir. Dedelan anak kudu dicokot, jang nu ngabunuhna. Hiji, nomor kedua ketika nyana berangkat ke medan laga, medan peperangan nyana teh aya izin negara lantaran nyana mah memang askar atau junud tentara. Tentara kapan beda-beda, aya nu berkuda, aya nu lempang. Nah ieu nilai nu make kuda jeung nu lempang berbeda. Lantaran aya kudaan jang kudana sabaraha jang anu numpakanana sabaraha nu lempang mah biasa bae. Aya deui nya naik kuda, nya naik kapal. Berarti kan luar biasa lantaran peperanganana jauh kudu nyebrang. Iyalah diatur ku fuqaha. Geus urawa gan sakadar caritaanana hungkul horenganan aya aturan-aturanana bagi 5 1/5 jang anu 5 tadi 1/4 iyalah jang nagara jang gonimin ku nagara diatur. Nu jadi masalah teh ieu 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya. Ketika Kangjeng Rasul aya makan jelas kumaha Kangjeng Rasul geus maot seperti ayeuna. Andai kata negara Arab perang kemudian sesuai jeung aturan syariat perang dimenangkeun ku Arab tentuna aya gonimahan dek disesuaikeun jeung aturanana. Ieu kapan 1/5 teh aya Kangjeng Rasulan di dinya. Nu kabaheula Kangjeng Rasul teh ieu digunakeun jang Baitullah. Kuari geus eueuh Kangjeng Rasulna kumaha. Nah iyalah ditarasarufkeun ka masalihil muslimin, ka maslahatan muslimin. Eta urusan fuqaha. Geus kitabna tinggal dibaca bae deuk takrib mangga, deuk Fathul Muin mangga, deuk leuwih gede ka ditu Mubli mangga, deuk di Raudhah ge mangga. Dek Mubnil Muhtaj gae, dek Tuhfatul Muhtaj gae, tinggal kitab-kitab eta keur carita Imam Syafi'i jurusanana ashab-ashabna, keur carita Imam Malik ka ditu tim Muwattana jeung sajaba-sajabana. Hambali Hanafi mangga moal pati jauh berbeda urayan-urayanana seperti nu dicaritakeun dina ayat ieu. Eueuh geus coba. Di Indonesia peperangan itu carita gonimah, itu carita.
malah mancan perang goni mah geus dicokotan ti heula goni mah geus dicokotan ti heula mun urang nyaritakeun tentang Indonesia masyaallah karim pohara jasa tentang polisi di jerona pohara tentang abri di jerona pohara maksud pohara teh can digunakeun peperangan tapi nya geus cokotan berbagai-bagai di jerona ya Allah Bila Indonesia subur sakitu dicokotan tinggal rakyat ngek komo engke mah engke teh moal kebal deui lamun jadi ieu geus pajak di berbagai sektor mun jadi pajak berbagai sektor tinggal urang we hati-hati teh kumaha gahareup kumaha ieu kumaha perkembangan negara urang mah urang lembur tetep bae mengamati sanggeusna mengamati kumaha nu bakal leuwih ngeunaheunana sing ada urang geus diajar pinter lantaran urang ti tahun 45 sampai ka itu Bung Karno eueuh urang masih bodoh begitu dididik ku Pak Harto masyaallah diktator urang tetep bae hampir bae teu meunang pinter sebab nu pinter tetep dikakalakeun ketika di zaman Gus Dur kepinteran manusia diumbar ayo saanu pinter ayo geus pokona mah kepinteran masing-masing teh coba tunjukkeun supaya saha anu jadi pelopor di negara Indonesia di zaman reformasi disebut kebablasan disebut henteu oge henteu sebab naon masalahna lain masalah kebablasanana ieu kepinteran manusia supaya jadi pelopor Indonesia mana dibuka lebar-lebar hayu coba kuari urang nonton kan di handap ternyata orenganan pinter nama pinter kabalinger eta tadi boga duit ka kota bodoh aju meuli cabe aju kunena di daharan kucak batur lada amis bae bodoh masyaallah hese nu bodoh leuwih-leuwih bodoh di diri urang bodoh ka diri urang leuwih bahaya deui sehingga can pernah ngarasakeun nikmat ibadah nyaho pangeran teh Allah tapi henteu digali ku urang sifat-sifat Gusti Allah sehingga zatna horenganan ieu merabah ka diri urang bodoh urang tapi ku bodoh teh masih tentrem keneh kan blawon teu daek neangan pinter sok geura pinterkeun iyalah aya bahasa in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an cara-cara ngabagi model tadi teh in kuntum amantum billah lamun aranjeun ngimankeun ka Allah fa'lamu dzalik sok kanyahokeun geura urusan-urusan ghanimah cara pembagianana jeung lamun anjeun iman ma kana perkara anzalna ala abdina anu ku kaula diturunkeun terhadap hamba kaula yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon minal malaikati wal ayati nyata malaikat-malaikat jeung berbagai ayat-ayat yaumal furqan dina poean perang Badar mantak furqan teh al-fariq bainal haq wal batil yaumal taqal jam'an dina poean adu hareupan dua pasukan muslimun jeung kufar sakumaha tadi muslimin teh saeutik bilanganna bari itu maksud perang kapan awal nage tetapi diseranglah ku kafirin pimpinan Abu Jahal ku Kangjeng Nabi dihayukeun dengan bilangan anu saeutik ngalawan anu loba tetapi ku Gusti Allah ditulungan ialah minal malaikati wal ayat malaikat-malaikat diturunkeun loba nu ningali sahabat teh ka malaikat make jubah hejo make sorban hejo turun tina kuda anu putih hutet perang teh bahkan sahabat teh encan naon kitu ngaranna encan macok-macok acan
can pedangna can ditibakeun geus paeh ti loreng ku para malaikat. Ialah pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Ente kabehan iman ka Allah, iman kana kajadian lu diturunkan ku Gusti Allah. Perang sanajan kuantitasna saeutik tapi berkualitas bisa ngamenangkeun dalam rangka perang Badar sehingga aya jarahan-jarahan cara ngabagi jarahanana sakumaha tadi in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Allahumma kukumage kawasa wallahu ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah qadirun maha kawasa kana sakabeh perkara. Kadang-kadang orang sieun horenganan eueuh nanaon, kadang-kadang orang berani horeng aya nanaon. Allah maha kawasa. Allah maha kawasa. Mata urang ulah sok sieun-sieun. Lamun urang sieun kana sangkaan-sangkaan urang cilaka. Ulah sieun-sieun. Hayu bae urang laksanakeun. Geus jelema anu borangan cicing di sisi mah ternyata ya jelema bangona gagah teh ya kunyana dianggap penjahat, lupat kan. Begitu lupat naik ka luhur. Begitu naik ka luhur ka handap blok. Wah, tenang, horenganan kuburan digali. Asup nyarakanya tenang ya aing di dia. Masyaallah, cek kana teh. Tah, di dinya nyana neuleuh jadi mah kuburan. Tuh, kan tadina sieun, besi aya penjahat, besi aya pocong. Ternyata nyana asup ka kuburan. Horenganan isuk aya mayit dek dikubur di dinya. Jadi geus dijieun ti pos sore-sorena. Waduh, bener bae. Begitu nyana keur kieu jol malaikat. Mandra buka. Kaget nyana. Untung nyana masih kena bisa ngajawab, "Bos, saya belum mati, Bos." Cek malaikat, "Kenapa di sini?" Wah, tuh nyana guguran bae hudang. Mantap percaya nyana lamun di kuburan ditanya aing ge katanya cek nyana. Waduh. Wah, lompat nyana. Wah, begitu lompat ke masjid istirahat. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Cek kira di masjid masuk kayak pocong. Nu geus sebab pake nyalateun pan di masjid. Diulah bae pocong cek nyana teh. Nah, moal banyak masjid pocong. Bener aya. Set. Yes, ya, sok ngalalagaing aing. Ah, saya ini sia kan itu. Ngalalagaing aing mau malsieun. Suluk, bener sia. Pocong bener apa lain sih? Suluk. Ah, kajian gogong mah ge babaturan aing ya sia. Ngalalaga aing nya sia. Suluk, bener orangnya sia mah. Suka goler jadi deui. Lumayan gak goler teu bisa maca ayat kursi. Maksudnya mah amanar Rasulullah bima unzil. Kunaon eta? Sangkaan awalna ieu pajar penjahat. Begitu nya ngagoler, beres di dia. Datang ku tadi teh. Baik. Kunaon dia di dia? Ayo saha nu tadi aing liwat rumpat teh. Oh, kudu disangka penjahat. Pugu aing nyalamatkeun diri besi pocong. Oh, sarua kitu mah orek. Nyana teta jadi urang sangkaan jelema bahwa eta penjahat horenganan nyana ge deuk ngamankeun diri. Ulah waka buka sangka-sangka. Mantap tetep tenangkeun ulah sebab engke urang bakal tersiksa ku sangkaan urang sorangan. Tersiksa urang ku sangkaan urang sorangan. Ulah. Biasa bae tenang bae. Ulantaran nyana sangka penjahat padahal sarua nyana ge keur sieun. Lumpat tungtuna maka kuburan-kuburan banget. Nah iyalah sangkaan-sangkaan orang anu terjadi ulah pati digugut teh. Pokos jelema boga hutang deuk ditangkap polisi, aya hansip baris bajal polisi.
1 2 1 2 1 oh barang lumpat aya naon ka loh polisi nangkep aing cek pamajikan atau mah hansip polisi emang jelema boga sangka mah kos gitu bae kos jelema boga kabogoh jasa kasar witi urang Cikupa Masya Allah eta daun caun nu garing kikian guys dadah padahal daun caun katebak angin dadah jelema cinta teh kos kitu Masya Allah di hatiku ada kumismu tertera di hatiku ada bibirmu aduh Masya Allah geus goblok jasa tekan wali makan di hatiku ada Allah ieu mah bingir di Allah di hati segala kahunung-hunung aya di dieu atuh geus mah parah jasa mending mun ngora kena kolot parah lah eta tah jadi lain dikatkeun ibadah edan masih trisno-trisnoan keneh bae Masya Allah nah iyalah sangkaan urang kudu dilepaskeun abe urang mantep nitih kana kayakinan urang lamun ibadah dina sangkaan bae ngaranna syariat angel ka Gusti Allah teh masih dipermasalahkeun tapi lamun geus yakin harak mantep jangan yakin supaya lebih mantep deui ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ieu mah keur carita ayat tentang instruksi perang. Ketika perang menang maka dina kemenangan aya jarahan-jarahan perang, cara ngabagina geus dijelaskeun dina fikih. Urang mah keur kabeneran maca ayatna fa anna lillahi khumusahu walir rasul wa dzil qurba dan selanjutnya ieu mah emang teu dilaksanakeun dina